Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal yadani fahpadhuma ti awali ku isim tasniahnya yadani huma danya kadituna ge antadrima bihima musliman. Wa amal yadani jeung anapon ari dua leungeun ya, dua leungeun anu masih ieu teh judulna teh naon, anggota badannya, anggota badan mana judulnya ya? Oh, judulnya jauhnya. Anggota badan urang leungeun. Pahpadhuma maka kudu ngaraksa anjeun. Ihfad latah pada pado yahpadu ibdon bahwa hafidun wadaka mahfudun. Ihfad sareng ilam, ilam ada alima ya'lamu wa hafidu yahpadu. Pahpad maka kudu ngaraksa anjeun huma kana eta yadani, kana eta dua leungeun. Tina naon ngajagana antadriba tina tunggal teunggeul anjeun, tina neungeul anjeun, mukul anjeun, mukul sira bihima kalawan eta dua leungeun musliman ka jalma muslim, ka jalma Islam kade nya ngaranna statusna muslim, rek muslim naji atau muslim pasek sekalipun statusna tong wani-wani. Mukmin pasek teh muslim anu doraka, mukmin asi disebut. Salat tara, puasa tara, tapi percaya kene ka Allah, status agamana muslim tong diteunggeul. Komo tawuran batur melan tua tawuran tak komo gitu, tawuran itu sesama muslim gitu. Tekeng gitu. Tok kenging gitu. Tingali tengah muslim musliman kajalma muslim tanu beratna eta muslimanana nya musliman tak lamun ditanya sing tegas nya dina KTP mah ningali dina KTP na Islam geus mulyakeun nya ningali statusna muslim. Gitu tong ditinggali naik salat teu salatna nya. Nah eta mah kan dibagi dua nya, aya muslim naji, aya muslim pasek nya. Mukmin pasek ternyata gitu nya, puasa ngiluan puasa bulana gitu, ngiluan buka jeung lebaranana gitu, muslim itu teh nya. Ngan muslimna muslim asli, muslim mah muslim ngan salat tara gitu nya, belang batong lain tara gitu nya. Kadang salat lohor asar henteu deui, tapi ditanya ari maneh Islam lain Islam, ditinggali kata mana oh Islam, berarti muslimna muslim pasek. Tah walau nek pasek nek naji statusna muslim nya, tong wani-wani neungeul gitu nya, tong wani-wani mukul. Wa malyani pahpad jaga leungeun anjeun tina neunggeulna ku eta dua leungeun ka jalma muslim. Ya gitu berarti ngaran muslimah aya hubunganna jeung Gusti Allah. Hadiah ningalina aya hubunganna jeung Gusti Allah muslimnya. Keluargana Gusti Allah, keluarga Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahlil bait.
au tatanawala atawa nyokot anjeun bihima kalawan dua leungeun malan kana harta daek cuka cokot namanya haroman anu haram itu nya disebutna teh mun orang Sunda mah non panjang leungeun gitu panjang leungeun nya panjang leungeun padahal sarua leungeun mah gitu ngan dinisbatkeun ka jalma nu sok daek wani cukat cokot gitu nya teu kaop batur eueuh weh 1 menit 2 menit beres kitu teh eta meureun kosong nya kosong tina pangarti tina agama kadang-kadang nu ngarti misalkan kana agama ge berarti meureun mina pasek teh nya daek keneh cukat cokot gitu tatanawala bihima malan haroman poma kana harta anu haram milik batur dirarud tak gitu raksa leungeun anjeun eta auto di atawa nganyeri anjeun bihima kalawan dua leungeun ahadan ka hiji jalma minal holki ti pirang-pirang makhluk dicekek gitu nya teu naon-naon dicekek ada atau non ngaran teh ku isarahnya awas ya tunjuk diancam jadi ini bahasa isarah gitu nya aya ancaman misalkan tet kuleungeun nya geus sabab ari ku lisan misalkan aya batur ku lisan non ngona teh ku isarah leungeun berarti leungeun nu dorakana tudi sehingga jalma anu diisarahan ku leungeun urang teh gitu nya ngarasa nyerieun hate tudi bihima ahadan minal holki gitu au sok itu kan nya ku isarah leungeun mah sok aya kode gitu. Kode tetep awas euy nah gitu katinggalian jalma kajal ku jelema anu dimaksudna teh eta dosa leungeun keneh terus masuk au takuna atawa cidra anjeun bihima kalawan dua leungeun bi amanatin dina amanah gitu au wadiatin atawa dina titipan narima titipan leungeun urang teh wayahna nya pangnyampaikeun ti si anu yeuh gitu cekelan ku leungeun urang teh di ku leungeun urang dicekelan nya tapi dina leungeun urang teh teu disampaikeun deui ka jalma nu maksud eta berarti teu amanah meureunna nya takuna cidra leungeun urang teh berarti cidra mentakan ulah sok motoran leungeun urang nya kajenting mun teh mah ripuh teh mah teu bisa euy wayahna bisi poho gitu kajenting gitu au takhuna bihima fi amanatin au wadiatin atau dini titipan au taktuba atawa nulis anjeun bihima kalawan eta dua leungeun malaya zuzu kana perkara anu teu meunang anutku ngucapkeunana bihi kalawan eta perkara harua tulas tulis oge nya tulas tulis anu tulas tulis eta teh teu diwenangkeun anu teu dimenangkeun dina nalika diucapkeunana misalkan ku tulisan we urang teh nya da ku omonganna mah asa kurang ieu kitu ku tulisan tanulisna urang kana eta kusabab diomongkeun mah goreng nya sarua ditulis oge goreng gitu ya bahkan tulisan mah lebih tajam kadang-kadang sabab lamun teh urang nulisnya nulis ayeuna misalkan nulis cerita atau naon nya biografi atawa mendeman nulis ilmu kayaknya mendeman ngalugot teh mah ngalugot nulis ilmu nya beres nya kuleungeun urang teh tapadilana lebih besar daripada ngapalkeun sebenarnya
emang ku tulisan mah saliwat, tapi emang ku tulisan mah jadi nyatet nanti karena kertas, tapi masuk katanya non ngaran teh penyimpanan karena otak nanti lebih lama karena ingetanana gitunya mendatang mah 100 tahun ge lamun teh dibere hirup nya bakal inget keneh kuladang urang nulis nya inget we gitunya nah pikiran teh walaupun misalkan tulisanna geus eueuh gitu mandakan Imam Ghazali nyebutkeun anu non ngaran teh nu diomongkeunana teu meunang kana perkara nu teu meunang diomongkeunana terus ditulis kulisan berarti dosana dosa leungeun gitunya dosa eta dua leungeun urang painal kolama maka sanyanyana kolam eta ahadul lisana ini salah sajina dua lisan jadi nu ngawakilan tulisan teh nu ngawakilan tulisan urang namun baheula mah ya buku tulisan, buku catatan, buku tulisan nya eta kan ngawakilan lisan urang nya mun ayeuna mah aya pacebook pan pacebook ge tulisan gitu nya aya blog aya oge tulisan untuk digunakan untuk tulisan tet nya teh mah ngarang cerita dina blogger atau naon gitu. Eta kan mewakili lisan orang. Painal kolama ahadul lisana ini ceuk Imam Ghazali. Salah sahijina eta kolam teh salah sahijina dua lisan urang. Ya, jadi lisan anu kadua nyata leungeun urang. Gitu. Tara loba ngomong mah ngan osok nulis mah berarti meureunnan diwakilan ku penulisanana samodel kitunya ieu kan kitab oge tulisan karya agung Imam Ghazali nya lamun dina kitab Bidayah tapi dugikeun ka ayeuna teh tahun 500 dugi kapungkurnya dugikeun ka ayeuna masih kena aya keneh da seolah-olah ieu teh Imam Ghazali nu nyariosna teh nya dalam tata mah Imam Ghazali kapungkur henteu nulis ku karomahna ti Allah nya ngan dibere kapercantenan ku Gusti Allah kudu nuluykeun kana sepak terjang agama Islam dina ngolah kebatinan kitu nya thariqatul hayah atau thariqatul qalbi nepikeun ka ayeuna masih keneh aya keneh kitunya seolah-olah anjeunana anu nyarios teh kitunya ngan ayeuna melalui pelantaran mutalim dibantu nya kudu ngajarna misalna kurang gitunya gitu jadi estot ka Imam Ghazali itu bungahan Imam Ghazali ningali karanganana dibaca cek bahasa cacakan Abu Yam mah lamun urang hayang kapencrong ku cahayana mualif yunawwiru binuril mualif sok baca cenah kitab karanganana karyana tah eta anu dibaca ku urang teh nyenter cahayana ka urang nya lamun teh mah gitunya urang maca karangan atau karya Imam Ghazali nu ayeuna kurang keur dibaca ya tah urang teh keur dipencrong nya ku cahayana nya mun mah ayeuna keur live gitunya tapi Imam Ghazali keur ningali nya keur ningali nya kana hasil karangan aya kaditu nya turun alhamdulillah cenah geuningan mengembang nya asup data nama tentunya akun nya kana non ngaran teh akunna Imam Ghazali menjadinya di alamna gitu di alam anu ayeuna mah bahasana innallaha yu'li darajatihim fil jannah gitunya jadi teu aya bahasa maot jeung ulama mah nya kurang oge gitunya masih kene dibaca karyana
lisana teh ieu teh kitu nya lisan kaduana karya mantena ti kapungkur masih kene bermanfaat sabab lamun urang henteu maca kana kitab para ulama salaf ja urang rek kumaha ngamalkeun kana Al-Qur'an jeung hadis Nabi sabab anu bisa menjabarkanana emang non ngaranna teh qaulul ummah teh nyata ahlul muzahidun teh muzahidun teh nyata nu bener-bener anjeunna itu anu pangkatna ijtihad gitu nya fa innal qalama ahdul lisana ini pahpadil qalama amma yajibu hibdul lisan anhu taku kituna nya wayahna kudu ngajaga ngariksa anjeun al qalama kana kolam kana tulisan kana pulpen atau yang nama aya HP kana blogger ya menteman nek nulis dina Google atau dina non ngaran teh pacebook dibacana pacebokan ya book teh kan bukunya nulis tadi dinya gitu hati-hati tulisanana gitu anu sakira orang membawa manfaat gitu fahfadul kolam bawa lengan orang sabab enem ketikan kannya tik 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 gitunya jadi aya emang non ngaran teh geus zaman digital mah jiku non ngaran teh ku ketikan ulengan langsung cek 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 itu lain ku pulpen tapi ku non ngaran teh keypadnya aya dina HP-na tret gitu tulis A mantak jadi leuwih halus tulisanna oge gitu fa innal qalama ahadul lisana ini fafadil qalam mantak kudu ngaraksa anjeun kana kolam lamun ayeuna urang nya boga HP kudu diraksa tanya tulis dina HP dina keypadna itu urang rek nulis naon ye cerita anu bermanfaat sehingga dibaca ku baturna memberikan daya efek anu bermanfaat gitu nya daguna Facebook kan jeung data-data gitunya data-data urang kos kumaha gitu nya atau cerita kehidupan gitu nya anu berisi gitu nya anu berisi bermanfaat boh jeung sorangan atau jeung batur gitu tadi sebut nakun kan nya pahpadil qalama amma yajibu hibdul lisan aku margi kitu kana ngaraksa na pulpen atau leungeun urang tina tulis tina perkara yajibu anu wajib opo hibdul lisani ngaraksa lisan anhu tina eta perkara itu beres eta wa amal yadani wa amari jalani jeung anapun ari dua suku pahpadhuma maka kudu ngaraksa anjeun huma kana eta dua suku urang anu di damel dina awak urang aya dua suku alhamdulillahnya sampurna gaduh sampean paparin ku Gusti Allah ya sagigireun urang mah pan aya nu teu gaduh dipasea teu gaduh sampean teu dipasihan sampean ku Gusti teh nya ti qadimna kitu pas brojol teh naudzubillah kitu tapi alhamdulillah urang mah nya sampurna sampean aya dua moal sisirikan padahal beda rupa wungkul gitu nya sarua ari anggota badan mah mata kitu ceuli kitu gitu na irung kitu nya cangkem kitu rambut kitu kan beda dina rupa itulah kawasan Allah teh nya jadi ngagambar nah hiji jelema ngagambarkeunana ku video mantanna jadi kahirupan asalnya berjalan kahirupan mun geus dieureunkeun mah eureun meureun tek eureun pahpadhuma an tamsya bihima ila haramin tah raksa
wa marizlani anapun ari dua suku saur mantena Imam Ghazali fahfadhuma maka kudu ngaraksa anjeun kana eta dua suku nya pil pain mapung tah ngahiji fahfadhuma pilamar fahfadhuma ifad kalimah filamar kudu jajem alamat jejemna sukun pailna domir anta huma mabdi domah mabdi sukun mabdi domah mahal nasab jadi maf'ul mim harap imad alif harfun dalun ala tasniyah ya tasniyah mana rizlani dua suku jadi ti awalna emang isim tasniyah rizlun hiji suku rizlani dua suku gitu. Bari kayana tingkah ropa jadi mubtada wa marijlani papaduma antam sia tina naon urang kudu ngajaga suku urang ang tamsia tina lempang anjeun bihima kalawan eta dua suku domir naon eta tasnia gitu nya an pake jar majurnya di awal sabab jadi maf'ul kalawan eta dua suku kana naon ila haramin kana anu haram gitu autas atawa lempang anjeun bihima kalon eta dua suku ila babi sultanin dolimin kana pintu raja atawa mencek urang mah pejabatnya dolimin anu dolim gitu. Jadi urang ngaraksa dua suku hiji tina perkara ulah dilempangkeun kana perkara nu haram. Gitu. Anu haram yang geus pada masuk pada uningannya. Autas atawa lempang anjeun kalawan dua suku teh ila babi sultan. Ganya ka pintu-pintu raja. Karena orang hayang non sesuatu nya anu teu aya kepentingan teu naon gitu nya itu sultanin dolimin dari disipatannya sultanin dolimin sultan anu dolim jabatnya pejabat anu dolim ya doraka urang ngalempangkeun ana oge lamun sultanin dolimin mah gitu fa innal masya ila salatin adalamati min ghairi daruratin ya karena saknya na lempang ila salatini ka pejabat-pejabat adalamati anu dolim da yang disipatanna nya min ghairi daruratin nantaya darurat wa irhaqi maksiatin jeung ngalakonan maksiat eta kabiratun dosa gede naon sababna tu make dosa maksiatin kabiratun fa innahu tawaddu'un wa ikramun lahum ala dulmihim maka sanyanya na lempang karaja dolim teh nya eta tawaduun eta ngarendahkeun diri wa ikramun jeung ngamulyakeun lahum ka eta salatin nya ku nganjangna oge berarti ku berkunjungna sareng urang ngadukung kana kadolimanana kitu nya lamun sultana soleh mah meureun nya urang ge meunang pahala kana nganjangna wa qad amarallahu ta'ala jeung nyata parantos marentah sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala bil i'radi kana kudu ngabalieur anhum ti salatin fi qouli ta'ala ti salatin anu darolimnya sultanin dolimin fi qouli ta'ala dina dawan Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar dina dawan Gusti Allah ta'ala wala tarkanu jeung ulah condong maraneh kabeh ilal ladzina kolam bil muradinya
kasakabe jalma anu darolim ieu jalma-jalma patamasa maka bakal kena kamarane kamaraneh kabeh opo annaru naraka. Nah, gitu. Eta pidau Gustinya di Al-Qur'an. Al ayah. Nah, gitu. Baca ku anjeun ieu ayatna. Tinggal dicek we dina Al-Qur'an. Wa huwa dilempang ka jalma-jalma dolim eta taksirun ngalobakeun lisiwadihim kana golongan jalma-jalma anu darolim. Isolah urang mere batre nya mere power supaya non ngaran teh ngalobaan nu darolim gitu. Wa ing kana sok sanajan aya apa dalika lempang non kanu darolim lisababi tolabi malihim eta tetap karena sabab rek menta hartana jalma-jalma anu non anu didarolim gitu kan loba oge kitunya nu daratang eta mah sabab tolabin malihim karena sabab rek aya pamenta kana hartana. Bahwa mangka ari lempang eta sayun lempang ila haromin kana anu diharamkeun. Waqad qala lanjan nyata parantos qala ngadau kanjeng sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mantawadoa sasa jalma anu ngarendahkeun diri ligonin ieu si jalma ka jalma beunghar gitu. Aya dasar hadisna nya mentak jadi haram kana naon nya pidauh kanjeng Nabi ligoniyin solihin liginahu dahaba sulusa dinihi gitu. Wahada figoniyin solihin masahawai man tawadoa sawai jalma tawadoa anu ngarendahkeun diri DP DP ngainakeun diri handap asor cek orang Sunda nya ligoniin ieu si jalma ligonin ka jalma beunghar geunya jalma beunghar ligonin solihin anu soleh goniin solihin nya teu salah di kitunya urang tawadu oge da emang soleh jalma beungharna nya daek ngadukung kana agama jaba soleh gitunya ligonin solihin ta urang teh tawadu tapi tawaduna urang ngarendahkeunana urang lain kana kasolehanana liginahu tapi kana kabeungharanana misalkeun nya kana kabeungharana karna wah kabeungharanana dina hate teh nya karna aya kabeungharanana lain kana solehna takumah dahaba sulusa dahaba maka leungit copot atunya opo sulusa dinihi 2/3 agamana eta si jalma wahada jeung ari ieu leungit pigonin soin ka jalma beunghar anu soleh komo deui meureun teu soleh jalma beungharna nya cacakanan jalma beunghar anu soleh oge gitunya heug urang tawadu kana kasolehanana kana kabeungharanana karna dasar tawaduna urang teh kana kabeungharanana lain kana kasolehanana lain kana kebaikanana lain kana manehanana dina segi hukum syariatna tapi kana hartana gitu geus coplok tah 2/3 agamana komo di meureun ya sultanin dolimin gitu maksudnya pamadonnu kabil ghani dhalim maka kumaha pamikiran anjeun bil ghani non lamun rendah diri ka jalma beunghar adzalimi anu dolim cacak ka anu soleh oge kitu geus kitu petana cik Imam Ghazali komo di meureunna beungharna nya beunghar nya dolim gitu nya
itu nya coba ditawaduan nah sanggara ditawaduan ya cecak nu soleh oge gitu nya jadi kudu kumaha urang tawadu nya tingali dina faktor sababna nya sabab kasolehanana nya tinggal kan ieu we faktorna supaya tawadu urang berjalan kari ngageserkeun mingsetna hungkul kayaknya tingali dina hiji jalma teh nya kana kasolehanana naon atuh contohna populer di urang malahnya bager ka jelema tau soleh kitu nya daek ruang liung jeung jelema ngarti nya eta soleh lah cuk urang mah kitu nya bahasa populer di urang mah soleh we eta teh nya goni dolim urang pikeun ka goni dolim gitu nya ta nek kumaha urang nemen teh mah ka jelema beunghar ongkoh beunghar oge dolim cocokan anu soleh ge geus palaur walal jumlati jeung netepan kana kasimpulanana paharokatuka maka ari robahna anjeun wasakana tuka jeung cicingna anjeun bi'ado ika kalawan anggota anjeun eta nikmatun nikmat min ni'amillahi ta'ala tina pirang-pirang nikmat Allah ta'ala alaika ka anjeun gitu nya tak nanti mah kajian tinggi jadi jelema kuleun gitu nya ya kuleun kumaha cicing robahna cicingna anjeun kawan anggotana anjeun eta nikmatun nikmat nya entak diajar cicing nya diajar cicing orangnya suku sina cicing dengan sina cicing tapi diniatan cicingna eta kana hadrohna Allah nya kana hadrohna Allah ngahadirkeun hate bahwa yen urang keur menghadap ka Allah nya ku cicingna diniatan nya urang kan menghadap seseorang anu dianggapna ku urang mulia nya anu dianggapna ku urang derajatna tinggi saluhureun urang nya urang sok nyicingkeun anggota urang ya karena non karena segi kana kamuliaanana segi kana ngagungkeunana tah coba cek Imam Ghazali ge urang bi'ado ika nikmatun sakana tuka paharokatuka robahna jeung cicingna dina anggota anjeun teh eta nikmatun nikmat mini amilai ta'ala tina pirang-pirang nikmat anu dipasihkeun eta nikmat ku Allah Subhanahu wa taala ika ka anjeun pala tuhareka maka ulah ngarobahkeun anjeun sayan kana hiji perkara minha dina anggahota pi maksiatillahi ta'ala dina maksiat ka Allah ta'ala anu mahlur darajatna aslan sama sekali itunya jadi emang pecutan keras di Imam Ghazali ya supaya urang non ngaran teh supaya urang ternon ngaran teh non terdidik kumantena wastakmil jeung kudu ngagunakeun anjeun hak kana anggota anggahota pi taatillahi ta'ala dina taat ibadah ka Allah ta'ala gitunya ulah nepikeun ka dilalawarakeun ieu leungeun ieu suku jiga nu jiga nu teu paur jiga nu teu sieun kana murka Allah istamil pakai gunakanlah yang terbaiknya sebab nu masihan panangan nu masihan sampean nu ngadamel nya nu nguruskeun urang pan Gusti Allah kitu cenanya saur Imam Ghazali mantak naon rugina urang sok pakekeun kana taat ka Gusti ka mantena kitulah nepikeun ka dibawa kana perkara nu mantak jadi murkana Gusti nya
Itu jadi sing paham urang sing tegar bahwa derajat Allah Subhanahu wa taala mentema aya nu leuwih derajat anu mulia di hadapan urangnya di jelema. Ta Allah mah leuwih mulia, leuwih luhur derajatna. Kapan-pan kurang sok dibaca. Nalika urang keur tunduk nya bahasa sujud kita kan tunduknya. Subhana Rabbi ya maha suci ngabersihkeun nya kana keagungan Gusti kalimat tasbih teh bahwa yen nekadkeun kalimat subhana Rabbi ieu langit jeung bumi saberikut isi-isina milik Gusti ya mantak bahasana maha suci maha bersih ya subhana rabbiyal a'la Gusti nu maha luhur darajatna pantes luhur darajatkeun bumi nu mantena langit nu mantena sagala eusi nu mantena ya mentak kalimat subhana rabbi al a'la ya an ku sabab non ngata ditarti liilti sakinen jadi dipatahkeun ya subhana rabbiyal a'la maha suci pangeran abdi anu maha luhur darajatna jadi ulah aya nu ngaluhuran dina hate urang dina pandangan hate urang kasalian luhurna darajat Allah tibatan anu diluhurkeun ku urang di alam dunya kitu nya sabab anjeunna nu mere darajat nu mere pangkat ka jalma anu dimuliakeun ku urang jalma nu saluhureun urang teh misalkan nya urang teh hormat ka jelema nya kusabab jelema eta teh bogana pangkat tah pangkatna eta emang dipaparin kuno boga pangkatna kitu nya misalkan urang tadi tawadu ka jelema beunghar anu soleh nya kusabab Allah nya anu mere kabeungharan ka jelema eta beunghar anu soleh kitu nya jadi ulah aya anu ngaluhuran dina hate urang nek kumaha pun perjalananana di alam dunya kitu ulah aya nu ngaluhuran kana kamahasucian Gusti Allah sehingga urang teh ti koleset dina pandangan ngamuliakeun teh leuwih teuing nepikeun ka poho coplok tadi teh nya dahaba sulusa dinihi ka iman teh agama teh coplok nya naudzubillahi min dzalik tah gunakeun sing bener cik Imam Ghazali wa'lam annaka in qasorta palaika wabaluhu ya walam jeung kanyahokeun ku anjeun annaka bahwasanya na anjeun in qasorta lamun gagabah anjeun palaika maka eta tetep ka anjeun wibaluhu ari balukarna eta gagabah kal aya balukarna lamun teh mah urang gagabah misalkeun ngajagokeun nya urang teh kana hiji perkara nepikeun ka hiji perkara misalkeun nepikeun ka poho bahwa ieu nu ngersakakeun mah Allah ngahebatkeun kana hiji perkara masrahkeun kana hiji perkara ka hiji jelema misalkeun nya sehingga nepikeun ka poho yakin we ka jelema di alam dunya nya iwalti Gusti Allah nu kagungan kamuliaan gitu nya teu aya nu agung sok sanajan loba jelema nu diagungkeun ku jelema ya, iwalti Gusti Allah Subhanahu wa taala nu maha agung gitu jadi sambung-sambung kana gitu daya hiji jelema anu leuwih beunghar sok sanajan loba nu beunghar di alam dunya iwalti Gusti anu ngabeungharkeun jeung anu maha beunghar gitu nya lamun urang kabombroy gitu nya ku hiji perkara anu mantak ngaleuleuskeun hate urang nepikeun ka jadi poho ka Allah nya kan eta teh gagabah nya sok aya balukarna gitu wabaluhu balukarna eta gagabah gitu mentak dilenyepan kurang soal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi maha suci pangeran abdi nu boga sagalana
sakabeh masalah, sakabeh perkara, sakabeh urusan Gusti nu maluhur darajatna. Sok sanjan urang teh dina hiji wasilah mah kitunya make media ikhtiar ka jelema, tapi ulah cukup kumandal ka jelema, paratkeun hate mah ka Gusti Allah. Ikhtiar memang sesama jelema gitu, tapi diparatkeun mah iman urang ka Gusti Allah nya media anu paling kuat nya. Sangkan urang ulah nepikeun ka jadi non ngaranna teh nya gumantung kasalian ti Gusti Allah. Sok sanajan perjalanan hirup urang teh emang gambaranana loba hubungan nya jeung kana perkara disebutkeun. Tah maksudna Imam Ghazali mah sok sanajan rintangan loba liang ti ditu ti dia nu mantak nutupan kana kagagahan kana kamahasucian Gusti Allah gitunya. Ulah nepikeun ka urang teh kosor tapalaika wibaluhu, nepikeun ka jadi gagabah gitunya, kusabab ngagantungkeun kasalian ti Gusti Allah nya, kusabab kagagahanana, kusabab kamuliaanana, kusabab ka non ngaran teh kasultananana nya, kusabab dunyana jeung sagala rupana nya, kudu bisa megatkeun. Sok sanajan urang hubungan malus nya jeung Gusti Allah alus, jeung jelema oge bagus. Wa in samarta jeung lamun nyaan anjeun eta dina taat, fa ilaika maka kamangpaatan ka anjeun ya gitu. Daudu balik buahna kembali apa samratuhu hasilna buah taatna gitu. Tema urang gaul jeung nu beungan nu gede darajatnya jeung jalma-jalma nu mulia gitu, tapi teu mantak ngarugrugkeun kana keimanan urang gitu nya. Gaul jeung pejabat-pejabat deukeut jeung pejabat-pejabat, tapi teu mantak ngaruksak kana keimanan urang. Tak kitu maksudna namanya in samarta ilaika. Jadi buah nya non ngaranna teh dina taat ka Gusti Allah nya gitu. Samratuhu wallahu ghaniyun, hanari Allah eta anu henteu butuheun kam angka ti anjeun ti makhluk. Wa an amalika jeung tina amal anjeun, emang Allah mah henteu perlu ti urang gitu nya, teu butuheun jeung tina amal urang teu butuheun, ngan urang anu butuh kana rahmatna gitu. Mantap nya urang tong eureun-eureun isti'anah ngenta pertolongan ka Gusti Allah. Wa inna ma kullu nafsin bima kasabat rohina, wa inna ma jeung pastina kullu nafsin sakur-sakur awak-awakan bima eta kalawan perkara kasabat anu ngasab awak-awakan kana eta perkara eta rohinatun digadekeun di amalan urang anu digadekeun. Pastina sakur awak-awakan eta tergantung kumaha bae kana ngasabna urang. Entaknya kudu hade hubungan, kudu leuwih hubungan kuatkeun urang di alam dunia jeung papada nya, nek nu boga pangkat boga dunya jeung sagarupana lah nya, tek-tek bengek nya, nek jeung urusan awewe atau jeung urusan naon bae, urusan perkara muamalah naonnya munakahah nya, jiat jeung sagarupana nya, muamalat di alam dunia oge leuwih kuatkeun oge urang hubungan jeung Gusti Allah. Nah kitu Imam Ghazali. Da Imam Ghazali nya kan kasebutkeun wah luar biasa komonya Imam Zunaidi al-Baghdadi kitu nya. Jelema beunghar teh nya, jelema beunghar tapi teu nonjol kana kabeungharan namanya. Nu nonjolna non ilmuna nya.
Nabi Sulaiman nu nonjolon ilmuna, Nabi Muhammad nu nonjolon ilmuna nukin kaki wari gini. Harta banda mah eta mah kul sakada non ngaran teh hiasan perhiasan, lamun tah teh mah bisa digunakeun dipake dimangpaatkeun nya eta mah geus warisan nya ti Gusti Allah, teu bisa kurang dipaksa-paksa nya. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf masing-masing gaduh kamaziahanana di pirang-pirang nabi oge nya. Lamun di pirang-pirang wali sarua masing-masing mempunyai kemajiahanana teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dihayang-hayang, tapi digantungkeun kulu nafsim bima kasabat rohina nya. Urang kudu naon ngaran cek bahasa Quran mah i'malu ala makanatikum nya, urang usahakeun sesuai anu samampu urang sabisa urang gitu. Wa iya kajeng kudu sieun anjeun antakula kana yen ngucapkeun anjeun innallaha karimun rahimun yaghfirud dunuba lil usoh. Itu jelema takawur gitu teh. Nada Gusti Allah mah cek bahasa urang mah gitu nya. Innallaha sanyana eta Gusti Allah mah da karimun nu maha berehan nu maha bagur rahimun nu maha nyaahan. Ulah sok sok-soan gitu nya, ulah sok sok-soan nya keur mah urang teh loba doraka heuh sok-soan gitu. Da Allah mah maha ngampura, Allah mah bager ngahampura kana sakabeh dosa lil usati pikeun jalma anu maksiat bari kaayaan urang teh resep kana dosa. Cacakanan jalma anu beramal soleh ge geus isin gitu nya, isin nya, isin nyebut bager ku Gusti Allah sabab ku kana ngaranna teh nya ku karomna Allah, ku mulyana Allah. Jadi lamun urang nekadkeun Allah maha bager maha rohim nya, geus pasti eta si jalma nya bersih tina dosa nya. Namun geus nekadkeun karimna Allah jeung rohimna Allah nya, kira-kira minta temanya urang gabung jeung nu bager kira-kira kurang nek dicederaan misalkan nek di non ngaranna nek di lengkaan aturanana atau misalkan urang mah rek di non ngaranna dikianatan kan moal tega. Tak kitu di jiji jalma anu mukmin nya anu geus nekadkeun geus karasa kabageranana karohimanana Gusti Allah, bayan amal soleh ieu teh emang kapercayaan ti Gusti Allah moal wantun nya maksiat ge bakal isin gitu. Tah ieu mah mantak cek Imam Ghazali wayana sing sieun anjeun tina ngucapkeun ayeuna mumpang-mumpung euy ngurake nih pang-mumpung da Allah mah bager ieu teu bawel bos gitu. Teh kudu sieun cek Imam Ghazali nya tina nyarios kitu teh. Cacakanan samodel kiai ajengan ulama salaf kitunya terdahulu nyariosna teh tatan-tatan sieun nya, sieun geus kitu nyarios nya. Non disebutna teh gagabah kaos kitu nya nyarios kaos kitu. Jadi seolah-olah nyepelekeun kana kabageran Allah. Ongkoh bager nya misalkeunana nya jelema eta tapi kurang dibohongan nya. Tah eta teh bangkawarah-bangkawarahna begitu nya. Urang teh bager, kira-kirana bakal tega moal nya jelema eta nu bager kurang dikhianatan moal kan. Moal. Ada bager ieu si eta mah. Justru ku kabageran teh kuduna timbul rumasa urang nya, timbul rumasa urang. Rumasa naon loba kakurangan nya bakal timbul rumasa loba kakurangan urang ku teu bisa ngabales kana kabageranana kitu nya. Lamun urang nekadkeun kana kabageranana Gusti Allah atau kabageranna we misalkan hiji jelema kitu nya, pasti urang nyebutkeun kana kakurangan diri urang anu teu bisa ngabales kana kabageranana, dugikeun ka isin mun teh mah urang gagampangan ngomong da si eta mah bager ieu santai weh gitu nya.
gitu tayak birudono balil uso kudusian cek Imam Ghazali tina nyarios sapertos kitu teh fa inna hadi kalimatun hakin uridu biha batilun ta ieu innallaha karimun eta teh ucapan kalimat anu bener-bener mah emang bener eta kitu cek Imam Ghazali bener eta kalimat emang bener Allah mah anu maha loma anu maha bagur anu maha rohim nu tukang ngahampura kana dosa nu maksiat ya uridu biha ya kalawan eta ucapan batilun tapi uridu ngarapkan kaula sorry Imam Ghazali biha kalawan eta ucapan batilun eta salah nempatkeunana wa sahibuha jeung ari nu ngomongkeunana ha kana eta omongan eta muqallabun anu ditelahkeun bil hamaqati kalawan kemprung ya mata ecreg jeung kemprung teh bital tibi Rasulillah sallallahu kalawan panelahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keur mah urang teh dosa doraka ajuh di gitunya urang teh ngenteng-ngenteng kana dosa gitu mencet ieu mah gitunya mencek nu beungarang gitu merenya si mah cenah keur mah dosa dorakanya salahnya gitu ayo dinyarita kitu gitu bital kibi kalawan panelahna Rasulullah SAW Kanjeng Rasulullah SAW haitsu qala sakira-kira ngadauh qala Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti kudu katalar tah garis bawahi wal ahmaku man asba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'alallahil amani coba ulang nya sakira Kanjeng Rasul teh geus nyarios al kaisu mandana nafsahu nya coba urang terjemahkeun kaes teh naon jalma nu pinter jalma nu cerdas disebutna kaes kumaha man nyata jalma dana anu bisa nya non ngaran teh nalukeun eta si jalma nafsahu kana hawa nafsuna geus bisa nalakukeun hawa nafsuna teh geus bisa dikelola ku urang teh geus bisa diatur nya mencara kepresidenan teh mah kitu nya awak urang gitu geus bisa diatur geus bisa ditalukeun lah si leungeunna si sukuna sagala anggota badan nah eta pinter berarti jelema anu geus bisa ngabina kana anggota badanna eta pinter berarti cerdas takna wa amila nya jeung didago eta nya jeung digawe eta si jalma lima kana perkara badal mauti anu sabada maut gitu nya seperti tama orang maca Al-Qur'an ayeuna maca Al-Qur'an mah gitu nya tapi eta teh jadi ceng-celengan pikeun sampeureun jaga maksudna pas balik urang teh bakal aya etanya anu dibaca kurang Al-Qur'an misalnya tasbih salat sunat ya, amalan anu bersifatna wajib atau sunnah gitunya kan aya poin pahala atau siksa bakal kasabar etanya ya dina nalika urang ba'dal maut 5 ba'dal maut bakal nyampak teh ya pas urang mentu tema pas titik dina cicing dina waktuna urang kudu mulang ka rahmat Allah maksudna urang kudu mulang ka negara urang anu asli alam bako teh ya ieu mah kan ruh ke dicicingkeun ke dipelakeun dina awak raga urang nya mencek bahasa Syekh Ibnu Athaillah mah urang teh enon kuring teh keur dipelakeun cenah nya ku Gusti Allah dina jero kurung teh nyata awak urang di kuring teh keur titah nyetiran awak
nya piwarang digawe supaya terus-terusan urang tehnya bisa non ngendalikeun anu aya dina awak urang ieu. Saurang teh keur nyetilan ieu teh nya. Kuring keur aya dina jero kurung. Anu kuring teh dipelakeun ku Gusti Allah dina kurung ieu teh. Eta nya sangkan ngatur kana awak nya. Ieu panon kan nya diatur ku kuring. Ku kuring linjai. Ku batur. Ieu ceuli diatur ku kuring. Ku kuring mun nya. Terus panon diatur ku saha? Ku kuring. Aya kitu nu ngatur salian ti kuring jai. Eueuh kan nya. Eueuh. Kabeh nu ngatur kuring nya dina aya awak urang mah. Nu da aya kuring mah nya kuring we kitu nya. Segala rupana oge. Kuring anu berkuasa presidena nya dina awak kuring. Huntu kadaharan jeung sagala rupana lah nya. Tamantak cerdas lamun urang bisa ngelolana. Ngelola bisa nalukeun kana hawa nafsu. Ya. Sabab nu ditingali urang teh ayeuna teh keur posisina urang teh keur berusaha keur digawe ya. Mencara keur ngumbara teh keur ngumbara ka Saudi nya keur naon ngaran teh ngumpul-ngumpul bekal. Ya, keur ngumpul-ngumpul bekal keur gawe urang teh nya. Keur gawe ka dunungan anu zatna Gusti Allah boga langit jeung bumi ya. Supaya urang teh bisa nalukeun kana hawa nafsu urang wa amila lima badal maut supaya urang balik keteh kitu nya. Kembali deui kitu nya ka imah naon ngaran teh lemah cai urang. Yang ke lemah cai urang surga maniloka atau disebut nanti naon alam baka, alam malakut, alam lahut nya samemehna urang di alam barzah lah buruhutnya supaya urang teh disampakeun ladang pagawean urang gawe ibadah kadunungan urang ngaranna Gusti Allah nya nu kagungan langit jeung bumi. Jaena mah keur ngumbara urangnya. Nek cicing di Amerika, rek cicing urang di mana gitu. Hong Kong, Korea, terus di mana di Thailand atau di non ngaranna teh India nya kabeh urang teh keur gawe nya. Keur gawe pepelakan supaya urang bisa nyampak pas mulang teh genah gitunya hasil gawe urang ka Gusti Allah. Tak kitu cek anjeun nami wa amila lima badal maut. Nu dipikiran teh urang teh bakal jeung balik gitu. Jadi urang teh tentu lain keur balik kitu jae. Nah, ngan keur sakola keur non keur digawe nya keur ngalabekal. Wal ahmaku jeung ari kemprung mah nyata edan deh gitu nya edan atawa bregong man atsba nafsahu nyata jalma nuturkeun nuturkeun mengikuti nafsahu awakna ieu si jalma hawaha kana hawa nafsuna ieu awak gitu nya. Jadi kahayang sesuai anu non teh anu diatur ku hawa nafsu teh kurang dituturkeun ku awak urang gitu nya. Diturkeun we ku urang teh nya dihayun hayang anu hayang anu nya sok saya pagedrug jeung hukum sarawe hantem di non ngaran dilabrak terus nya. Gitu nya kabeh ge aya aturan hawa mah nya nek disawe jelema oge sabab hawa teh kumaha carana setan ngieun rencana disebutna akidnya ngieun rencana supaya eta jelema teh jauh jeung Allah tak disebutna setan kan nya. Tak bisa wae dunya jadi setan urang pangkat jadi setan urang ilmu oge bisa jadi setan urang kitu nya.
awewe urang bisa jadi setan urang gitu. Lamun tadina hawa nafsu nu ngatur gitu. Jauh deket bahasa setan teh mimbaidillah supaya terkutuk urang dinya supaya dimurka ku Allah. Ya bentukna setan nyiliwuri rupa jadi dunya, rupa jadi baturan, rupa jadi amal soleh, rupa jadi ilmu, gitu setan. Jadi setan teh emang kalimat anu mantak ngejatuhkeun. Tadi sebutna hawa. Hawa. Jadi hawa teh terjatuhna urang nepikeun ka jurang anu sakitu jerona sehingga urang kembali di kalur teh hese. Kitu nya kembali ka luhur teh hese ku saburang geus jatuh teh nya. Ingat ka Allah, cahaya kehidupan nu nulungan. Ya gitu awalnya. Di barat jelema nu asup ka sumur pleng jauh sumurna teh. Kira-kira yang naik nadi kumaha kudu aya anu nulungan kan gitu. Kudu anu nulungan. Tah hawa teh kitu menjatuhkan derajatna. Gitu. Mantap nu ngaranna setan bisa asup wae kana ilmu, nah gitu bisa asup kana amal hade, bisa asup kana pangkat, bisa asup kana dunia, bisa asup kana harta, bisa asup kana kawewe, tergantung posisi anu keur dirandapan ku eta jelema. Nah gitu jelema amhak teh gitu ke perjalanan hirupna gitu. Jadi asup ka mana wae dengan di hawa nu nyetiranana sehingga eta jelema bisa asup kana jurang nya hawa. Antak disebutna cek Kanjeng Nabi mah ahmak kata kemprung. Nauzubillahi min dalik. Mantak urang kudu seueur taudnya ulah sok ngahampang-hampang kana dosa leutik sok sanajan urang beuki keukeuh hate mah kuduna langsa. Nah jan leutik dosana nya. Misalkan dosa teh leutik. Dosa leutik walaupun leutik tong dihampang-hampang gitu. Ieu mah dosa leutik ieu keureuy terus kitu nya. Tapi hate mah kudu sieun. Hate mah kudu sieun nya. Tina awal nu leutik berarti nya geus ngahampangkeun kana dosa, tina nu leutik bisa jadi gede. Pantakan kudu dibarengan istighfar tong ngahampangkeun dosa leutik sok sanajan urang masih keneh ngalaksanakeun dosa leutik teh terus-terusan nya komo kadang terjumus dosa gede nya pokona ulah ngahampangkeun we kana dosa nya ulah ngarasa bahwa yen dosa eta bisa Gusti Allah mah maha bager maha murah gitu. Jadi we urang teh dorongan kana resep kana migawe dosa. Jadi eta mah resep kana dosa we ngomong gitu teh gitu nya ngalola kana dosa. Sakuman beuki kudu kumaha tuh mindsetna pindahkeun dosa teh anu mantak mawa murka Allah. Kulobana dosa urang kudu kumaha menta tulung ka Gusti Allah. Nya solusi anu mindsetna nya pikiranna niatna pindahkeun. Teh mah urang teh masih kene dina jurang dosa, jurang doraka, masih kene dina kadorakan urang teh nya. Ya gitu. Tapi hate mah kudu minta tulung ya Allah, urang teh doraka ieu. Sieun sabenerna ka Gusti. Terus tawadu ka Gusti Allah ngenta tulung. Sok sanajan misalkeun urang keur kaayaan doraka, tapi isti'anah ulah nepikeun katinggalan. Ta eta solusi ujung supaya urang ulah nepikeun ka ngalalaworakeun dosa gede dosa leutik dianggap hampang. Da Gusti Allah mah teu bawel. Teh papatah ti setan geus kitu teh. Gusti Allah mah teu bawel bager. Mang maneh bawel cenah kitu nya. Jadi seolah-olah ngalakeun hak Allah teh nya. Kenging geus kitu. Wa tamanna 'alallahi lamani eta sinjama ngarap-ngarap teh jalma eta ka Gusti Allah mah hayang alamania kana pangarap-pangarap anu jauh kana hasilna hayang surga nya saha nu teh hayang urang cicing di surga
Kitu nya harapan mah urang teh hayang ka surga. Harapan mah urang teh hayang ka Gusti Allah nu dalam kayan biqalbin salimin, hate anu salamet. Nah, mantakan cek Imam Ghazali wayahna nya fardu ain ngaji tasawuf nya, bahkan cek Syekh Ibnu Athaillah naon sababna anu nangtukeun kahirupan urang, hirup di dunya, hirup di akhirat. Ya, sakali emang hirup mah nya, tapi nu nangtukeunana ayeuna. Ya, hirup engke teh nya teh hirup ayeuna. Gitu nya, jadi bahasana ge nya ayeuna we kitu nya. Tong wakanyawang kanu hareup. Ya, ayeuna we di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. Jadi ulah waka cik bahasa cecakana ulah waka mikir engke di dunya engke di akhirat. Di dunya ge sok aya balukarna kitu nya. Tong jauh-jauh orang mikiran surga gitu nya, surga jeung sagala rupanya neraka kitu nya. Pikiran mah ayeuna urang keur aya dina salamet nya atau keur aya dina cilaka nya. Akhirat nya. Jadi bahasa akhir teh non ngaranna teh bahasa akhir, bahasa cilaka eta lain bahasa engke ayeuna gitu. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Gitu nya. Ihdinas siratal mustaqim pan kitu nya kalimatna oge. Kudu pageuh urang cicing dina agama Gusti, dina jalan Gusti maksudna. Tak ketika orang mati kolesa tina aturan Gusti, nah tidinya orang keur cilaka. Nah, keur cilaka dinya urang. Kudu buru-buru tobat. Astagfirullahaladzim. Enta tulung ka Gusti. Walam anakolaka hada yudohi kalaman yuridu rada lelahnya. Eta nu kudu garis bawahi hadisna ti Kangjeng Nabi apalkeun. Qala al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaku man asba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.